Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nama muncul. Aduh Kang, kalarasan urang teh ayeuna teh nuju aya acara. Mohon memperingati hari Agustus sareng aya acara arisan cenah mama. Panginten biasa neng pun anak neng. Teh Sinta. Alhamdulillah. Tah panginten Kang, ayeuna teh diantawisna acara Agustusan sareng arisan. Alhamdulillah tadi tuang nama aratos. Nah, ayeuna neng kumaha parantos salada hampang patuanganana? Atas abot. Tas kali siap. Sadela Kang apa beda aya acara? Acara aja Mohon acara Agustusan apa kita diantawisna aya balap sarung. Lores balap sarung. Tuang kerupuk. Tuang kerupuk. Mohon. Terus kan? Balon. Balon. Joget balon teh. Joget balon. Sapanginten para peserta datu parantos ngajejer nu gareus. Nah, gitu. Ngarago acok bodas beureum. Merah putih. Mama kapamiarsa mama anu aya di Bungsu Bandung Channel. Di mana bae ayana? Di mana wae ayana. Alhamdulillah bonsai sareng mama Bungsu parantos aya di Karangnangka. Alhamdulillah jadi urang tinggal kumaha keseruan mama sareng reng-rengan Teh Sintanya. Iya, alhamdulillah ya tanya panginten silaturahmi buat anaknya. Biasa tiap sasi sok sini anjangan sareng tah ayeuna panginten bagian dipun anak di Sinta. Oke kalau kawarga anu aya di dieu anu carakat anu tebih beli hoyong nonton balap sarung, balap ngomong. Oke mangga ada dieu nyaraketan diantos. Nyaraketan. Ayeuna mama urang tinggal kalabat ya. Ayo. Mangga mama payu. Halo, assalamualaikum Bucu. Gadelis pinangkeun. Alhamdulillah. Alasan urang di rumah guru gadelis. Laras, ieu serikan disebutkan di Silakan di Jawa Barat. Bucu, mohon panggilna alhamdulillah parantos ka sareng pangen ka sauna pun anaknya anu padomongan teh aya di Karangnangka pinten. Alhamdulillah naon apunten beli tualeunna kirang raos kirang cocok saya aya di Sinta pinten ka reng-renganan kan ayeuna naon acara hiji acarana rupi nama panginten mama bari dia atuh mama mana bari Teh Sinta salaku pribumi anu dari kawasan gitu ini jadi cerita Neng, tapi taros mah mama pada tumaros ieu teh acara hiji teh naon teh Acara hijina utamina arisan. mohon terus arisan kadua Kedua kampanye. tepuk tangan terus ujung kalau neng cinta sahar pada ngeundahan dewan teh Suami Neng Sinta. karo yana cenah ibu-ibu nu garis hapunten panginten neng Sinta teh bade ngiring doana ya ngiring pangrojongna disadayana wargi-wargi neng Sinta aku bade dieu anu saleh salemana dina wakosna dina kapri sabaraha nih Tapi sebenarnya 8 Februari tahun 2000. 24 nanti 14 kami pencoblos sana Bapak dewannya cenah dia dasar SG lu bade calon sama sana itu aja ya kadina diintervensi Apa nih terangan? jantan cenah kaping 14 mama nembe teh saur bapak dewan mah mohon ai nomorna nomor sabaraha nomor 2 nomor 2 di Partai Nasdem mama alhamdulillah anaknya pengen nomornya nomor 2 Dapil 2 partai Dapil seberapa opatnya tapi opat kadang namanya anak atau contohnya ayah itu panginten kayak nenek atau sok dibagi di cewek biasa dibagi ke ayah nanti Lagi sama atus. ya pasti ai partai nama nomor 5 tapi Adi Nanjar Abdillah SH mah panginten Bapak Dewana di nomor 2 gitu. Kami dapil opat nya eta
caleg DPRD Kabupaten Sumedang periode 2024-2028 Kecamatan Siduraja anu DPO Pantai Nyamannya Situ Dharmaraja Cibugel Waduk. Jangan pakai ibu-ibu ayah wargi anu di daerah Waduk Cibugel Kantun Kang, pakinten perkenalan para peserta. atau cekap sakitu perlombaan hiburan sadaya nanti kedah nyanyi ieu mah lomba karaoke ke aya hadiah tapi lagu nate tos disiapkeun ku panitia kedah lagu eta gitu lagu mamah lah intinya mah nah gitu eta salah anu biasa nyanyi di kamar cai tak ayeuna mah di dieu pangintennya mohon anu biasa bari bobo mirip ku lagu pangintennya biasa ayeuna di dieu aya urang kawitan we di laguan pangintennya pada joget bangga joget banget pada joget balap yang mana ah gitu balap panginten aya anu sanesnanya sok tah jadi sama mama teh lepat tos gugur gitu Pios, di sing caraket ibu. Aduh, si Aras. teteh mah kantun nyanyi we laguna ieu diputer ku ieu sambung goyang ke naon
mamahnya alhamdulillah. Iya. Peserta seueur. Namun pakinten aya mah juri, mangga mama aya teh ieu, aya ieu, sareng ieu iya. Terus nembe sekedik ieu mah. Ini sok Aduh. Iya. Pakintennya iya menurut penilaian mama. Penilaian mama. Penilaian mama. Mohon. Tadi teh anu rada mulus mah. Teteh anu teh Cilimus. Teteh Cilimus. Teteh Cilimus. Oh my god. Itu teteh Nena. Sangat 7 tahun, alhamdulillah jejak Allah, mangga. Iya, anu kadua. Nu kadua, Neneng ieu. mohon. Anu kadua, aduh, ulah mundur. Menek kena itu kahiji. Tapi neneng ieu katilu. Ya, itu. Teteh, Kanggo meser cilok. nya. Tah ayeuna sok gentos.
Gentos. Limaan. Nyangkakeun ka para fans Mama Bungsu Bandung ya. Wow, bener. Wow. Mun peuting keur jempring eta mika eling ku hariri hidangna dosa urang wawan agang haritanya kupan di tahun genep puluhan ayeuna bernyalahan kajoyona ari ceuk ingetan rumasa dan harapan disangka geus lekasan wayah ukur catetan ukur ka pekat carita anu teu kumawasna moal bakal laksana ingker saanjeuna kapayun cenah aji sayang tukang kenang sayang meniti peler-peler wae ucu ieu mah lagu tahun genep puluhan atuh da ucu Ayo ka ayah. apa mereka ulang Pak? Mun peuting keur jempring eta mika eling ku hariri midangda nusa urang bongan agang haritan nyanggupan di tahun Mama. Kang Bonsai, Leureun. alhamdulillah panginten bapak teh nya ti awal duwi ka akhir ayeuna parantos. Eta rengsek bisa. Alhamdulillah sama. Keseruanana tos katinggal pangintennya ta. Di persatuan anak. Mohon. Bersama anak. Pokoknya heboh lah tadi mahnya. Tah. Terus panginten engke mama kemana deui si mamanya? Pokoknya mah Antos. Antos. Tuturkeun. Tuturkeun. Dina bungsu. Dina bungsu Bandung. Pokoknya mah bagi mama bungsu. Tonton terus, like, Di like, gilik-gilik. liki-liki, subscribe. Aduh, mohon. Iya ucu. Iya, Ucu. Nyeri. Mau benang di ubaran tak itu ucu. Iha.